Lah, ngaliwat di mama saknya ge, mata kasak sangu. Halangan we jalan ongko, aya mawa sulutnya do dipalangkeun. Jelema weureu maneh mah, ku aing doakeun maneh sing apes maneh. He, sialah ka dinya. Jelema nya kerah. Doakeun we sia ku aing masih apes maneh. Iri atuh sukunya. Gara-gara tadi teh gitu nya nu naik motor weureu teh. Mal kuat kieu carana mah euy moal solo. Jadi gitu sukaninya, mudah-mudahan ya mau lah. Cuma di dia. Ustad ieu ngeuena teh. Mang Yunan pangyanakeun galon kosong ti bumi candak ka pesantren. Oh, bagus. Jika motor nu nabrak kayu teh ayo. Bener sama euy. Yang nabrak aing coba nu motor tengah jalan nih. Rikeun ku aing mah. Jang. Pesan sok motornya. Embung. Buruhan kuing ya. Lah. Rp10.000. Embung. 50.000 tuh. Embung. Bisa 100. Embung. 5.000 tuh. Tah, eta karek hayang. Ada kempesannya? Ada kempesannya? Ya. Amang ngarek ka ditu heula. Siap, Mang. Oke. Nah, karena itu budak teh ngempesan motor. Beres. Lumayan 5.000. Beres. Halo? Motor aing buyar tak kayak nu ngempesan ah. Aing kempes tuh. Yuk. Saya nu ngempesan nanya. Aing kumaha tuh yeuh. Mang, motor kempesnya. Oh, kempesannya kumaha nih? Antu, Kusat tuh ieu nya. budak letik tadi mah. Saha budakna? Budak nu sakuliah di RT Sukmadi. Wah, berarti aing kudu laporan ke si RT Sukmadi. Oke, satunya Mang, selamat menikmati. Ugus sia, da snack, selamat menikmati.
laporan aing kasih Sukmadi ieu mah yeuh. Rumah tangga jeung manehna geus teu kahitung lilana. Hei, bujangan jeung parawan ngan susah jeung susah wae. Aing loba keneh paculeun dek kada. Tanah ini akan dijual. Siapa yang karaya dianunya jeung loga ketindak kieu. Astagfirullah, aing mah segala wae. Terus coba kan ieu mah. Hei, jelema para naon atunya. Dia rusuh teh aing rek maculeun anak kaculeun mending loba keneh. Duh, ampun aing ngemitoha teh mere teh beneran nama mobil, motor, imah nu gede beneran nama lain taneuh nu digawean anaha. Duh. Ibu jangan keur bobogohan keneh harita nepikeun ka anak rea. Anger wae kudu pupus ru kawas dia maruh musik aing mah teh. Heuh. Maye ai hanteu di lampahan ku urang moal dibere meureunnan ku pamajikan. Nah, ngeureun ieu ah. Mana tuh si Eteng, si Rete teh gimana tuh? Ceng ya gerara ha. Mun garulut itu mah rame. Ari imahna bumina si Rete Sukmadi nu mana? Dia araya teh. Kasawah. Si Ceng malah hokwe toh. Kasarawa? Ini satu. Nuhun Ceng ya. Garulut sok teh rame. Teh aing sawahna kudu laporkeun tan ngempes motor aing. Soalnya di kawasanna lamun lain kawasanna mah aing moal bebeja. Teh anggo aing mah. Lah. Mana atuh nya sawah si Rete? Kuduna aing laporan ieu mah yeuh. Motor aing aya nu ngempesan di kawasanana, awas ku aing mah pokona mah kudu dilaporkeun ieu mah ka si Rete. Pokona mah ku aing dilaporkeun ka si Rete. Pokoknya aya di kawasanana teu nyaho mah anu ngempesanana. Pokona mah ku aing mah dilaporkeun. Laporkeun. Satu ieu nu sumur di dieu teu dianggeuskeun. Si Rete gitu. Gawe pisan yang nyeun sumur teu dianggeuskeun. Mana gitu? Oh itu horeng teh. Rete. Rete. Hoi. Naha. Kenapa? Iya biasa ngangkon muning. Amat nyaritakeun keraha aya sakieu aing kadeuleu meureun keur macul. Ya naon? Rek laporan aing Rete. Laporan naon? Rek laporan. Aduh
Aduh. Kunaon atuh? Ampura, aduh, ya Allah. Kenaon? Oh, iya. Pangrenosan aing eueuh ieu asa eueuh. Aduh. Ampura. Aduh. Dipagut udah sok diuk di dinya. Tuh. Sok sagala rupa we aya naon kitu? Jijik ka leuweung sakieu. Di leuweung mah panas wat. Aya naon? Aduh, pangrenosan aing asa leungit. Tuh sok reurekeun heula tenang. Kumaha? Aing teh kieu rete. Heeh, sok mah. Aing teh tadi teh keur nganterkeun galon ke pesantren. Heeh. Pan dirinya kawasan rete lain. Nya. Tah, motor aya nu ngempesan. Aing teh nyaho Usaha heula ngempesanana kudu pararuguh. Mun Dua nyaho teh kupaku. anto kupaku di mana aya pugu geus pugu. Tadi nage motor teh melendung ban nage. Oh, emang aya nu nganyahokeun kitu eta nu ngempesan teh. Aya. Cek situ teh cerah, "Mang, motor kempes." Di mana nya atuh? Lainnya da itu budak cenah di kempesan tadi budak. Cenah teh terek laporan pokona mah teh nyaho naon. Heeh. Ayo. Punya teuing aing asa kasisa beureung ieu mah teh. Sugan rek adi ada maneh ha. Allah. Cenah aya da melakna gaca ukot di kana urung. Ih, ieu teh geus dituar. Da aya sawan. Tuan piceun ka ditu, kalau ka ditangtungkeun. Kapan ame jadi gemuk ka dina mah? Aduh, budua. Anteuna naha mah geuning. Aing mah euy. Ini segala apa seresanten yang rete mah euy. Wah, rek adian euy meureun eta mah. Geus pokona da banyuk kieu we. Kumaha? Pangnengankeun ku rete teh budakna. Heuh, engke. Kuman. Heuh, engke lah. Ditanyakeun. Da ayeuna mah geus buri teh urang nage rek balik deui yeuh. Asa geus capek mah cuy teh euy. Aduh. Ayeuna mah nguing rek balik. Gue nya. Heeh, sok nam. Urang oge nyokot pacul heula nya. Mana cara pacul teh ha? Anak keur ieu pacul teh nya. Kapan ku aing gitu lagi. Ieu tadi teh. Udah pacul pada rukutuk. Gue deui aing mah.